اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Tahun Hijriah jadi kawitan cikawit Nabi lahir. Tapi cikawit Nabi hijrah. Ini tahun anu paling penting kanggo umat Islam. Sanes memperingati kelahiran. Dajjal lahir mah asal gaduh prestasi naon-naon. Bade di presidennya, bade di jenderalun sang sajabina nuju lahir mah sadaya. Nah, anu janten momentum kanggo berjaya umat Islam nyata cikawit Nabi hijrah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها العالمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد بدأت التقوى. قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور. صدق الله. Hadirin di dalam jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya menjadi suasana tahun baru. Kami mungkin tangan tahun atau di rumah sakit dengan peredaran sudah tahun tiga. Kami di tahun masih di tahun miladiah peringatan awal tahun teh ya kenangan jam 12 menit pagi di rumah sakit karena peredaran tangan poin. Kami tahun itu mah awal tahun teh tapi awal tahun nanti eta pun bulan mati itu bakal masukkan kana hiji. Nah, tapi tahun itu ya kita di rumah sakit karena ada bulan mati itu di bulan pemerintah orang sayang ayat ya Rasulullah bagian yang berken tapi kita tapi di Ramadan. Hadirin sidang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun Hijriah ngawitan diambil salasna dikawit Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hari tadi musyawarahkeun kanggo nangtoskeun di mangsa bakal dianggo kaum muslimin. Dina musyawarah eta aya nyawurkeun dikawit Nabi lahir. Aya nyawurkeun dikawit Nabi gugur. Nanging eta dua pendapatnya ditolak ku Sayyidina Umar. Naon argina? Nalika Nabi lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan galuh prestasi naon-naon nembe ke salam Nabi. Mari begitu kelahiran itu dijantankan patokan dina Islam. Jantan terang dina agama Nasrani tahunannya dimasakkan karena tahun kelahiran Nabi Isa. Pas di Arabnya tahun Masehi itu disebut tahun Miladiyah. Kita tahun anu dimasakkan karena lahirnya Yesus Kristus. Di
Islam tahun Hijriah jadi kawitan si kawit Nabi lahir. Tapi si kawit Nabi hijrah. Ini kawit anu paling penting kanggo umat Islam. Sanes memperingati kelahiran. Dejal lahir mah asal gaduh prestasi naon-naon. Bade si presidennya, bade tri jenderalun sang sajabina nuju lahir mah anu sadaya. Nah, anu janten momentum kanggo berjaya umat Islam. Nyata si kawit Nabi hijrah. Jadinya anu nangkapkeun umat Islam nyebar atau kuliah jaga. Mari itu pantas upami hijrah dijantenkeun patokan. Kanggo umat Islam dina nangkapkeun di mangsa si kawit Nabi hijrah. Hadirin sidang jemaah anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Ini ditawi umat Islam ngajunjung tinggi, umat Islam kasih dengan hargaan kinerja atau nanti jasa kerjana karena aturan sahana anu paling penting dina prinsip Islam karena aturan di mana nah aturan ajengan kiai ustaz aturan jenderal kejangan patokan anu jangan patokan tos ngadamel karya naon di alam dunia tos garu jasa naon di alam dunia kemarin itu anu pangmulyana numutkeun ajaran Al-Qur'an karena keturunanana tapi kinerjana. Rumah dawuh Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Anu pangmulyana jalmi teh sana jalmi katurunan nabi, katurunan kiai tapi anu takwa. Eta nu sadar janten patokan umat Islam. Anu paling takwa bade tukang beca, bade anak tukang tani, upami anjeunna gaduh kinerja anu sae dipayuneun Allah di pandangan Islam eta janten jalmi pangmulyana. Teu aya kasta dina Islam. Benten sareng ajaran Brahma, ajaran Buddha anu aya kasta Sudra, kasta Arya teu aya. Dina Islam sama. Margi kitu dina Jumatan teu aya patokan abdi abdi misan ajengan, bari calik pangkontrona we teu aya. Dina Islam bade putra ajengan, bade putra tukang beca, dina Jumatan dina tepan mangga bade dipayun. Bari di baris payun, sahabat tukang payunna abang pangakid mangga di pangpayunna. Teu aya patokan. Eta semangat dina hijrah. Semangat hijrah teh semangat kinerja, semangat orang berkarya di alam dunia. Buktakeun ka pangeran urang, buktakeun ka saliah jagat urang di alam dunia teh aya. Naon ngabuktakeun urang aya? Buktasna urang aya teh ku jasa-jasa urang, ku kinerja urang. Dan anu bakal ngabuktakeun urang di alam dunia mah lintang si amal perbuatan urang. Aya paribasa di bahasa Indonesia gitu. Kalau gajah meninggalkan yang mati gitu, meninggalkan belalang. Kalau manusia mati, lamun jalmi anu pupus di ayadi anu ditinggalkeunana lintang si amal perbuatanana. Nah, mari begitu semoga urang tingkatkeun semangat hijrah ieu ku awal tahun ieu tingkatkeun kinerja urang, tingkatkeun ibadah urang, kanggo ngabukteun urang teh pernah hidupnya pernah jumeneng di alam dunia ieu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار